Sampurasun pamiarsa salah sahiji nilai kahirupan filosofi Kasundaan nyaeta silih asa. Silih asa ngajarkeun pikeun ningkatkeun ilmu pangaweruh jeung kapinteran antar sasama. Dina kahirupan sapopoe silih asa tiasa oge. Silih ngabagi ilmu, silih ngingetkeun, silih ngaronjatkeun kualitas diri. Patorosanana naha urang parantos silih asa. Omen, apa ayun? Hirup manusia Ari kitu kumaha? tara lepas tina masalah Akur. teu gampang ngalepaskeunana Keras pisan. teu gampang ngalepaskeunana. Jadi kedah kumaha tuh? Kieu ye Nya. mun urang Salajengna hayang lepas masalah kumaha cenah kumaha cenah? hiji Nah, si hikmah Gusti nu jadi rumusna. Wih deui ka hikmah Gusti. Pamirsa pendak deui di program Rumasa Rumus masalah sadidinten. Dina filosofi Kasundaan aya silih asih, silih asa, silih asuh bakusoy. Leres Ayeuna, sah heula asa asi asuh. Tapi aya oge hiji pamadegan silih asih heula, margi lamun sanggaduhan asih, biasa silih asa jeung silih asuh cenah kitu. Tiasa. Tiasa eta mah bade ngawitan tina asih heula mangga, asuh heula mangga, bade asah heula mangga, tiasa eta mah kumargi tos janten palsapa anu Iya, palsapa. maksatna tong dipisahkeun. Sapaket tilu. Sapaket moal tiasa urang silih asih hungkul teu aya silih asa silih asuhna. Benernya ieu. Leres moal tiasa silih asa bari jeung teu aya silih asih silih asuh. Leres. Moal tiasa silih asuh upami teu gaduh silih asih sareng silih asa. Anu engke endingna teh silih wawangi. Sauyunan sabilulungan. Itu disebut silih wangi teh. Kumaha cing? Baheula Kacapangan. lain Gampil nyariosna. Oh gampang. Gampil nyariosna. praktek nanya Dina lampahna. Ngalampahkeun, ngalarapkeun na. Eta. Silih asah teh lamun cek bahasa Indonesia mah besi menajamkan besi cenah. Tah eta. Mhm. Lamun kapungkur mah nya satu acan urang gaduh naon namina kanggo aya seuneu teh apaan? Angge song-song ditiup. Eta mah tos aya seuneu. Satu acan aya seuneu sobi. Kieu gini. dah eta batu balamanya digetrek Batu jeung batu kudu. Oh, batu jeung batu. bisa hurung gitu teh Kumaha deui upami batuna baseuh. Alah, hese lila. Nya. Eta pun bojo mun rek masak si pesona diasah heula. Jeung peso deui deui. Oh tiasa. Tiasa. Jadi syukut deui. Tapi nya eta anu namina asah teh apaan? Patebi eta nepi pacakeut. Nya kada caket. Rek ngasah kumaha ieu? Ieu batu asahan. Urang di dieu atuh maseukeun seukeut. Cenah cek nu ngaliwat teh nu gelo anyar. Nu gelo anyar. Kenapa itu? Keur ngasah batuna di mana? Aya di imah. malah udah mogon kieu Kumaha cenah? abi mah di bluetoothkeun Jadi asahana geus make bluetooth. Pesona oge. Bener. Bisa janten. Teknologi eta. Tapi eta lah bah nyaku zaman kiwari tos teu gaduh asah deui tiasa seukeut sorangan.
Jigana anggar moal tiasanya. Nah soalnya silih asa mah teu bisa muruhkeun. Eta. Kedah ngalakonannya lira. Pan ngaraya seuneu pan kudu dikitukeun lah. Jadi ayeuna mah adukeun. teu kudu make seuneu ge. Langsung aya apian. Peso hayang seukeut ya kudu diasa. Asa. Tapi ayeuna Apaan aya aya kieu nya apaan Cik. upami di urang mah aya istilah luang mah datangna lain tina bincurang. Luang mah datangna lain tina bincurang. Hartosna Tapi luang mah ti papada urang. ti papada urang. Nah, kusabab ari manusia mah kah makhluk sosial. Nya. Jadi pangaweruh pangabisa teh tah datangna teh ti urang keneh gitu ti papada jalmi. Ti papada jalmi. Nah eta. Cek bahasa ditu nama dengan nama homoni Sosius. Leres. Lain homo homini Lupus sanis. Ieu sugan ageril. Ya. Ieu budak ngora soalna mewakili zamannya. Ieu Kita keneh. genjet. Hejo keneh. Nya genjetnya leres genjetnya. Genjet. Karena iya apanan sareng kawajibanana anjeunna mah. Pejuang. Kumaha? Aya pengalaman? Silih asah, silih asihnya. Silih asa heula ieu teh. Silih asah heulanya. Mhm. Muhun abi kitunya salaku mahasiswa kapungkurnya kita nama tos alumni mahasiswa seni kitunya. Nya. Komodi dina diajar gamelan mah tang tu kudu silih asah gitu. Oh nya. Ayeuna pan sok kadang teu seseueurna kan anu lebet nya kampus abi kitunya. Nya. Henteu sadayana gaduh latar belakang seni gitu. Oh nya. Aya oge nu ti nol gitu. Ti nol nya. Terus sadayana tos garadu skill gitu henteu. Tah tugasna salaku barudak gitunya. Anu miboga skill dina gamelan nya. Wayahna kudu ngajarkeun gitu. Oh leres. Nepakeun Gitu, ngasah gitu tah. Leres ieu. Supaya tiasa gitu tah, supaya tiasa mengikuti mata kuliah gitu, praktek gitu nya. Praktek. Eta gitu pamidina lingkungan mahasiswa gitu. Nah, nu dicarioskeun ku Ageril teh ieu tos aya diserat. Oh, aya. Tos aya diserat. Cing. Bae diaos dikidungkeun. Dikidungkeun Anu bae. ka 17 sika. Ini dikidungkeun da kacapi aya suling aya. Oh mangga. Eta mah 17 Tong mah dianggurkeun eta ya. tuh. Mohon. Aya Aya diaoskeun. Nu mana heula? Diauskeun? Auskeun. 17 mah. Mohon. 17? 17 heula ieu. Janten ieu nyambung sareng disajakeun. Sajakeun mangga. 17 ieu teh. Mohon. Oh, siap. 17. Jentrengkeun. Sajak itu. Disajakeun we. Sampai 18 nya. Mangga. Budi akal datangna ti pada jalma. Cara wajah silih asah jeung wajah lamun tangkal hayang kadahar buahna kudu diurus hade-hade. Lamun hayang dipikanyaah kudu nungan kudu ngesto. Iya nu. Sabaraha tadi? Ayat 17 sampai 18. Disebutkeun naon? Budi akal Datangna ti pada jalma. Cara wajah silih asah jeung wajah. Oh bener juga tadi pun bojo ngana. silih nyeukeutkeun. Kudu raket. Silaturahmi nya. Ai sila teh naon? tapi bah lamun silih raketkeun oge pan tadi budi akal datangna ti papada jalma. Nya. Tapi atuh kan kedah oge mi banda hate nu tumarima. Sabab lamun teu kitu da henteu salawasna raos-raos wae da nyeri atuh. Nyeri, Da nyeri silih asah teh atuh. Nyeri, bener. Kadang aya nyeri, aya salah Kasinggung. maneh mah aya kasinggung. Aya naon matakna peryogi manah anu tumarima gitu. Oh, Tumarima teh tumarima. jadi
sadar diri yen urang teh aya boga kakurangan yen di nu sanes aya kalangkungan sakitu sauihna panginten kitunya janten budi akal datangna ti pada jalma ari budina Tanael di mana Ciwidey Budi oge itu ya. Ibu budi akal heula, budi akal. ieu lah Budi akal heula. kewe dibahasan ke eta mah Budi akal kan itu, seorang budina agere. Tanael Saudara kemar. Agere tiasa janten pinter kieu ngacapian, aya guruna tangtos. oh tangtosnya Narimakeun teh. oh keur diajarkeun na Nuju diajarkeun teh. Aya disebat, kurang teh itu bisa bae atuh. Aya. Aya, aya pisan, komodipan nu ngaranna kailmuan nya di ilmu-ilmu terutama musik tradisi gitu nya. tradisi Ayeuna mah teu siga musik-musik barat gitu nya, mun urang diajar gitar aya tutorialna di YouTube. iya Ai kacapi mah sok aya ge ngan hiji dua gitu tah. Tidak lengkap gitu tah. Otomatis aya nu ngaranna kailmuan musik tradisi mah kedah aya guruna. Bener karena oge di lebetna aya sirip simbol filosofina. Tah, eta Contoh leres. kacapi oge nyimbolkeun naon? Ieu teh baragada naon cing eta teh kahiji aya Aya leres gitu tah. nyimbolkeun kahirupan. Nyimbolkeun kahirupan. Kahirupan gitu nya. Ngacapi. Leresnya ieu mah pamit telepat ya abdi ge gitu. Nya sapa menakna we ka Sapa mandak mendak abdi abdi gitu mah. nya. Sigana mah 2 SKS ya teh. Ya SKS gitu nya. Sapemendak abi gitu nya tah. Ieu teh kacapi indung gitu nya nu disebat kacapi indung gitu. Bapana ka mana ieu teh? Baru di Nokaleng. Can kapendak abi ge salami 4 tahun gitu nya diajar kacapi indung teh mana bapakna gitu teh aya. Indungna wae. Jadi rana. Singal peren lah. Singal peren gitu nya. Gitu Jadi lah. tos teu ieu deui silih asa Jadi deui. ngebahas Rana itu. Ujuk-ujuk itu ageri. Sapemendak abi nya pan itu dinamian kacapi indung Kacapi gitu nya. indung. Tah aya filosofina indung di dieu teh kitu nya kecap indung di dieu teh aya filosofina. Nuhun. Kahiji. Indung di dieu teh nya pamimisakan secara pertunjukan anu jadi induk gitu si kacapi Oh, ieu teh. Pengendali teh Dari gitu tah. keseluruhan alat musik karawitan. Mun. Terutama dalam kesenian tembang Sunda Cianjuran. Aduh leres. Yen kacapi indung teh jadi patokan, jadi kiblat sadayana instrumen boh vokal, boh kacapi rincik, aya oge suling. Paguninya. ya deui nu pamenak ti sim kuring mah Kumaha ti Pak Budi akal tadi kacapi indung teh dari Budi akal ini kacapi indung dina metikna ge dina panami mah leresnya ngawitanna teh indung leungeun heula nya Indung. indung leungeun nu jadi indung teh nu utama Indung jeung indung mun papangginya. indung da upami kawih mah jajangkung heula Jajangku. ari kacapi indung mah Indung indung leungeun heula eta teh pan dumasar ti pada papada jalma eta teh kailmuan eta teh jadi kailmuan. budi akal datangna ti pada jalma Ai Budi Ibu Natanael ti mana? eta ku keukeuh Tadi Kang Budi tadi teh. Aya deui teh abdi masalah kacapi. Sok. Upami dina kacapi mah filosofina aya anu nyebatkeun kacapi eunteungeun. Pieunteugeun. Gitu. Sabab dina kacapi aya anu disebat pameungkeut, Pameungkeut, aya anu disebut pamuret, pamuret, anu disebut sari panggung. sari panggung. Cik aya nu pameungkeut nu mana? Pameungkeut tatalina. Oh, talina senarna. Nah, Oh. aya tumpang sari. Tumpang sari. Oh iya, balik ieu eta. Aya pamuret, jeung kunarikan. Oh. Nah, jadi dina kahirupan ge kudu aya nu meungkeut, Pameungkeut, kudu boga sari. sari, Nah, jadi boga sari teh urang teh kudu pikaresepeun. pikaresepeun. Marah mai saya Budi, saya mana teh. Saya maneh jeung saya Jadi dompet. ngarah dipikaresep ku batu. Leres. Aduh, jeronya ieu. Jero pisan. Ai abdi mah panak abdi mah kieu bakusoy. kumaha? Ngacapi teh bahasa kirata. Ngaca teh nya ngaca ngeunteung, pi teh pikiran. Nuhun. Pikiran orang kudu tetep ngaca. Sangkan orang teu aya dina kalepatan kagorengan. Kirata eta nya kira-kira tapi nyata gitu nya. Eta. Tapi benten deui ieu mah ngacap bro. Bohong eta. Tapi orang di mana ngawangkong ieu ge nya Nya. aya anu kasinggung teu. Ieu pan kasinggung anjeunna tadi nyarios. Maksudna aya nyerina teu. Nya aya. Boh di sekolah aya nyeri hate teu ka Oh, dosen. nuju diajarkeun cenah aya nu. diajar.
Tangtos lah nya aya tangtos tugas-tugasnya. tangtos aya gitunya. Tapi ada teu dijadikeun Masalahnya. masalah gitu. Itu mah prosesnya. Dan namanya lagi proses gitu. Nah proses teh aya nyerina tapi langkung sae mangpaatna tibatan nyerina leres teu. Leres. Nah, ya. Tapi aya teu jalma anu ngaraos nyerina henteu ningal mangpaatna. Aya. Aya. Iya tuh. Iya jalmina eta mah. Padahal nuju nyeuketan Abi pernah gitu, abi pernah goreng, abi. nyeri. Gaduh sobat di papatahan, di pasian terang kudu kieu. Nah orang langsung nampi atanapi aya kasinggungna. Kasinggung heula abdi mah. Langsung diarah ke baikna ka mana yeuh? Cirian. Baheula imah baheula. Baheula pasti ieu langkung ieu si lokal langkung baheula ti baheula tadi teh. Mohon. Tos diseratkeun. Diseratkeun nya. Tos diseratkeun. Cik, atuh mana, Cik? Sok cobi ayat nu kagenep. Bade dihalangkeun atau Dihalangkeun ngidungnya mah ye. Tah, Bisa pasal 27 nya. Genep-genepnya nya. 27 kagenep. Genep. Sok. Hidung aja. Hidung mah ieu mah ye. Sok raja menang lah. Raja we raja ye. rajanya? Mending raja we. Enggak. Asa mending kidung da nya. Ah, geus kan raja. Mending neh raja cek abi mah. Ya ki nuju silih asa ya. Nya. Najan matak nyeri ari ti sobat mah hade maksudna. Oh, dengekeun tah. Leres. Najan matak nyeri ari ti sobat mah hade maksudna. Sabalikna lamun musuh ngarangkul urang kudu curiga, urang kudu curiga. Benernya memang silih asah teh aya balukar nyeri heula. Aya. Aya itu mau lepat ya teh, mau lepat terus diseratkeun. Dati sobat mah hade maksudna. Tapi urangna langkung gampil ninggal nyerina tapi hadena. Abdi mah nyerina wae, salah berarti abdi teh. Saseueurna nyerina heula. Nya, Upami urang dijeksi. nya nyeri eta teh. Abdi nuju hari zaman corona abdi 3 kali abdi mah. Temut kanu eta teh landok. Nya. Eta teh saya aya mangpaatna. Aya abdi bisa ka ditu ka dieu abdi mah. Mohon. Kan aya di lockdown teh geuning harita bisa bebas abdi mah. Da tos aya sertifikat eta. Masih kene emut teu nyerina waktu ditojos teh. Alah emut abdi mah kieu atuh. Aduh tulung. Matak aya pepatah ti kolot kira kieu ya. Kumaha? Kudu daek peurih jang. Ambe jadi peurah. Marah jadi peurah. Ah bener ieu. Eta teh lamun dina ngasah mah nya Nya. hasi aya anu kagesek. Duanana. Duanana ngaros pasti aya anu murudul nya. Benernya. Aya anu kapicin, aya anu kagerih, aya anu kakupas. Nu getihan Ah, mah iya. gitu. Pasti getihan. Aduh, Tah mata baru. kolotna baheula mah kudu daek peurih jangan jadi peurah. bener. Namun orang sekolah kudu daek peurih keun teu dibekalan ge jang sok sekolah dan budak ayeuna namanya. Abi tadi bekalan sekolah orang di Budak ayeuna namanya da teu dibekalan yang cicing mun ieu mah teh ini. Aduh. nya embung peurih, Mung peurih. embung nyeri nya. Eta teh tah Kang Budi. Sok mangga Pak Budi Abdi akal. kapungkur nuju SD. Oh, bala SD heula ieu teh. Nuhun. Emut kene. Ayo lagi SD kene. Kantos dijebrod ku guru. Dijebrod ku hoe. Hoe. Sabab teu apal pupuh juru demung. Anu kumaha juru demung teh? Abdi mah apalagi Ayeuna urawat. emut. Kapungkur baca acan apa? Kapungkur pupuh juru demung tapi khusus rumpakana kenging pagodi suwarna. Oh, Anu eta. Kang Godi. Mohon. Sampurasun Kang Godi. Iya muridna ieu. Oh gitu. Abdi murid. Tah, kedah apal, teu apal-apal dijebrod. Tapi ku jebrodan eta dugi ka ayeuna pupuh juru demung eta apal. Palingan enak jadi bunga kieu nya. Ku diceprot. Ya. Dijebrot jadi bunga wae bukan bunga di tengah. Jadi kan dijebrodan. Ya jadi memang nyeri, leres Nyeri tadi itu. nyeri dijebrod teh tapi etana
dugi kana teuli kana ati sumarambah kana baya cuma leket kana kelek henteu. Tapi eta anu sae, anu langsung ninggal kanu mangpaatna. Nya. Ieu teh aya maksudna. Pan disebatkeun oge di aya maksud kumaha teh? Maksud nama tak kagenep teh. Tagenep teh coba itu. Hade maksudna hade. Tapi lamun ti musuh, tah ieu sabalikna. Sabalikna lamun musuh nu ngarangkul, urang Kudu curiga. Oh, tapi anu diutamikeun urang kudu ningal mangpaat sanajan nyeri. Nyeri, sanajan peurih. Sanajan peurih. Sampai jadi peurah. Nya. Eta tadi dia ceresun kobi gampil nyariosna silih asah. Siap teu upami ngaraos nyeri. Ai abdi mah jigana siap lah. Jigana. Nah, pakai jigana tuh. Nya Meureun Can yakin. kudu yakin berarti nya. Kudu yakin. Siap ya abdi mah siap lah. Sanajan nyeri kudu naon tadi teh? Peurih. Kudu siap silih asah. Da moal Siap, teu abdi nyeri upami silih asah. Tah silih asah teh berarti kudu pacakeut jeung nya moal tiasa silih asah upami tadi teh pajau. Aya teu nu teu nampi maksudna aduh nyeri alim diasah mending abdi indit we. Aya teu nu kitu. Anu kabur. Anu kabur. pundung Aya nu drop out teh mahasiswa. Aya nya Tekiat. Seueur. Pundung, indit, alim deui diajar, alim deui diasah. Aya teu ayatna? Cobi Aya. Oh iya tuh. Cobi Pada tos di. iya. Cobi mana tadi teh? Eta nu 8. 8. Sok Bahomen. Sok bener. Keun ieu Sok. Pendek ieu mah. Ngan saayat, Nya. mending dibacakeun saayat. Bacakeun lah pendek. Bacakeun nya langsung. Di jero ye. Jero pisan. Sok. Jalma anu jero. Tadi cenah jero ieu. Aduh, Jero maksudna, jero maksudna. Jalma anu ninggalkeun imah lir manuk ninggalkeun sayang. Oh, ieu Pak kapendak eta mah manukna Ninggalkeun saya. sayang. Pindah kana kurung. Disangkar. eta di kurungan eta Di kurungan. Ieu kumaha maksudna ieu Baku Soy? Eta anu namina kulawargi istri caroge Oh, nya Pacakeut. anu mbung diasah. anu mbung diasah Kabur ieu. kabur. Malihan aya nu nyarios. Saha nu indit? Sia atau aing? Gitu. Mun teu sia nu indit aing nu indit. Alas ya. Akhirnya aku masih buridana tuh. Aman. Aman. Masih Kenapa pisah tadi? kapungkur eta mah. Oh, kapungkur kan. Nah, ini nah. Iya kunaon? Ijol seuri jeung serikeun batur. Upami neungelan hos kengeng gitu. Lain ieu. Ieu kira aya masalah lain ditulungan. Jeung serikeun. Tuh, tadi kan jelas kadamu. Rek kuring nu indit. Ku seukeut teuing, ku tarik teuing ieu. Ngasana tarik teuing kudu lalaunan oge atuh mah. Ieu teh sos bisa jadi batu asahan oge. Tak kujengkelen. Tapi lamun urangna teu terang maksudna anu sae nya da hayang neungeul we atuh. Benernya Da nyeri atuh. KDRT eta teh. Mohon. Oh, jadi KDRT silih asa. Kan nyeri. Nya upami tos disebat KDRT mah berarti tos sangeubeun. Oh, berarti eta mah sanes silih asa KDRT. Eta indi Sok sanaos sarua nyeri. ninggalkeun Tah, rumah. pembangunan kieu nya. Kumaha cing. Ieu KDRT ya. Lamun dina rumah tangga, Nah. tah makana eta urang bisa meraktekeunana dina kahirupan rumah tangga. Oh, nyanyi. Suami jeung istri, Salaki jeung pamajikan. salaki jeung pamajikan, Mm-mm. terus bapakna jeung anakna. Tah, anakna jeung indungna. Anakna jeung indungna tah eta kudu silih asah tadi dinya. Waduh, benernya. Di mimitian ti kulawarga heula. Oh, Gitu, tah. laboratorium Ya. terkecil untuk Kadang-kadang jeung nu saimah teh geuningan pembelajaran. loba piomongeunana Ah, tah didinya sabarana tantanganana gitu. Benernya, ti. Kadang-kadang kieu. Kumaha cing ya. Urang misalna da cekolot mah cenah senok mah tara paket rok jeung piring pasti jeung garpu jeung piring gitu nya. Moal paket rok jeung hawu moal Oh, jauh. gitu. Da jauh gitu nya. Jadi jeung nu deukeut. Tah Jeung- oh, didinya nya, urang jeung silih asah teh gitu nya. Nya sendok mah tara pakai truk jeung piring jeung sendok jeung garpu. Contona urang kudu silih ngamaklum. Oh, eta. Nah. Surti. Surti kayaan pamajikan jiga kumaha, Hmm. kayaan salaki jiga kumaha, silih melengkapi. Naon anu kurang di urang,
sok atuh leuwihna ti pamajikan. Naon anu kurangna ti pamajikan, sok atuh dileuwihan ku salaki. Anu kurangna ti budak dileuwihan atuh ku bapana tah eta silih asah teh. Iya bener, tapi pengalaman rumah tangga abdinya sampaikan ke ayeuna ti barang abdi nikah, pamajikan abdi tidak pernah memberikan kelebihan kepada aku. Kan istri abdi mah leuwih jangkung ti abdi. Abdi keurena pendek wae teh jangkung. Kumaha ieu? Hah? Eta Abdi anggar we sak. men aya jelema anu lu jangkung salirana Nya. tapi handap hatena. Oh, berarti abdi jangkung hate. Ari biasana mah, ari biasana mah leuwihna anu pendek teh sok pinter. Kunaon? Ngahibur. Lantaran ieu jeung ieu deukeut. Otak jeung batuangan bener. Prosesna cepet. Kedah seueur tuang taraje eta mah cika. Oh nya, ame cakeutnya iwung tuang iwung. Ya bener. Tadi teh seueur jelema anu teu siap nyeri. Nya, hayang Di imah tadi teh aya anu indit, bener, kabar. malihan imah teh janten cicing, saya sasaha, arindit, bapak ibu indit ke mana, barudak indit ke mana, gitu kan. Aya waktosna kumpul, itu ge sanes kumpul sasarengan, tapi langsung ke kamar masing-masing. Aya. Sa imah tapi teu komunikasi. Teu aya. Gara-gara HP meureun sibuk dengan medsos. Tiasa janten, namun pami numutkeun tema urang, topik urang, alim nyeri silih asa. Hoyong silih asa tapi alim nyeri. Eta tadi no drop out, eta imahna pan kampus. Nya. Alim nyeri, indit ninggalkeun. Drop out. Aya Aya budak anu embung nyeri, akhirnya broken home. aya ka dokter kudu di ieu suntik embung nyeri. Akhirnya, Pak. Oh, nya bener. Aya nu kitu leres bisa dambung nyeri. Kedahna mah daek nya. Kan bere diobaran. Nya leres. Jadi eta teh urang kudu ningal. Dong saukur nyarios orang kudu silih asa bari jeung alim nyeri. Bener. Kudu siap nyeri. Kudu siap nyeri. Kumaha oge? Kumaha carana supados orang siap nyeri? Tah eta kumaha ya penting ya. Eta. Penting. Bade aos atawa dibahas wae. Di aos ya lah, ambe langkung jentre. Cik. Di aos ya, jelas ya. Dikumahakeun ieu. Ieu penting jeung dina rumus kahirupan urang sadidinten ieu ya. Mohon Nu mana baku soy. Aya ieu teh 27-nya 27. Tah Penting. Oh, eta 2 hiji. Mangga. Ieu pamirsa ieu imah sak ukur ibarat emas jeung perak diujina ku seuneu. Ari jelema dicobana ku pamuji. Nu gejul mah diteunggelan satengah paeh ge angger bae gejul. Eta. Jadi urang teh tong ningal raosna hungkul. Nya yang we dipuji nya embung nyeri. Tapi saseurna urang eta hoyong raos hungkul. Bari jeung urang teu terang di mana raos teh hasil ti nyeri heula. Oh, proses deui bae. Moal aya raos upami urang teu terang anu namina nyeri. Malihan upami urang tos nu ngaraos misalkan lah di jalan ya. Jalan anu wah awon ka pendak jalan anu sae. Sanaos teu sae pisan, langkung sae ti ieu kumaha? Bagja. Kulantaran urang tos kalatih, tos biasa, ngalaman anu nyeri, ngalaman anu teraos, naon wae anu teraos janten raos. Kulantaran urangna ngiring raos, sok sanaos teu raos. Diraos-raos. Entah sanes diraos-raos, pokoknya raos we. Kumaha ya? Teh abdi mah hiji we ieu. Abdi 2 berarti. Adi tos 14. Ya. Janten. Kumaha? Sifat silih asah teh ulangan seukur jadi slogan. Oh iya. Tapi kur janten hiji kawajiban dina kahirupan. Eta pisan. Penak jeung saha wae, penak di mana wae, urang sakedik-sakedik urang silih asah. Naon anu abdi terang atuh dibejakeun kanu sare, kan sanes arah
manehna oge kengeng gitu tah. Kengeng kapinteran anu di urang tadi tularkeun. Tah eta disebut silih asah teh salami mah gitu. Eta teh apaan? Pangdam urang namina naon? Silih Asah. Siliwangi, pandang Siliwangi. Silih wawangi eta teh. Kadituna eta mah nya. Kadituna. Siliwangi jantena. Silih Kanti sengitan. silih asah. Rupina mah kedah. Ya rengsek heula pami diteraskeun mah. Wangkong panjang waktu sudah- Kayaknya teh samporet ya. Jam teh da ieu wae nya. Nya jam ding-ding. Sok atuh mangga urang cindekeun we ngalangkungan ayat lulugu mangga bawa men. Tah. Ya sabaraha lugu teh? Nya. Jadi cindekna pamirsa yen dina kehidupan urang silih asah tiasa dipraktekeun dina kehidupan sadidinten silih ngabagi ilmu, silih ngingetkeun, oge silih ngaronjatkeun kualitas ajen inajen diri urang sewang-sewangan. Mangga, Prung. Pendak deui di episode salajengna Rumasa Rumus Masalah Sadidinten. Budi akal datangna di pada zaman cara wajah silih asa jeung wajah lamun tangkah hayang kadahar buahna kudu diurus hade lamun hayang dipikanya kudu nungan kudu ngesto. Cagrampes Rahayu.